nabi narima wahyu wallahu alam kumaha katampan ku Kangjeng hanya Kangjeng nu uninga dijabarkeun ku Kangjeng ka sahabat sesuai jeung kebutuhan ayalah di asbabun nuzul butuh eta jol ieu butuh eta jol ieu ditarjamahkeun Quran mah tarjamahan wahyu nu katampa ku Kangjeng Nabi naoma bila harpin wala sautin hurufan suara haju eta dijabarkeun ku Kangjeng tarjamahan Quran eta tarjamahan wahyu can kaharti ku urang ditarjamahkeun deui ku bahasa Kangjeng hadis bahasa hadis ge hese dihartikeunana innamal a'malu binniyat innamal ilmu binniyat innamal syai' binniyat macam-macam terus bae tina innamal a'malu binniyat terjemahan jadilah kitab ge can kabaca kene kitab ge teu kabaca kene ku urang mah can ngaji amil can ngaji jurumiyah mah hese bae can ngaji eta mah hese terjemahan jadilah majalah jadilah koran terjemahan nah diterjemahkeun tina wahyu kana Al-Qur'an aya hurufan buari mah aya suaraan mun dibaca hasil naon eta kolam sababan linaqlil ilmi kama annal ilma sababun lahu bi alamil huruf Kangjeng Nabi nu mantak di ngaranan kolam sakumaha kolam mindah-mindahkeun ilmu horeng Kangjeng Nabi ge mindah-mindahkeun ilmu di alam huruf nu urang teu apal di luar eta kuari jadi apal pindahkeun ku Kangjeng Nabi haram zina haram mabok haram bersentuhan jeung lain mahram wajib salat wajib puasa wajib haji Kangjeng Nabi mindah-mindahkeun ilmu tina wahyu didakwahkeun ku Kangjeng Nabi Masya Allah karim sakumaha urang deket ka Kangjeng Nabi urang deket ka Kangjeng Nabi loba urang meunang nyadapna nyadap ilmu ti Kangjeng Nabi na pohara makin deket ka Kangjeng Nabi makin loba ilmu nu disadap makin loba nu kurang didakwahkeun moal anggeus ilmu Kangjeng disadap ku urang kitu kene ilmu wali-wali Allah moal anggeus dipindah-pindahkeun sakumaha kolam mindahkeun ilmu melalui catatan-catatan Kangjeng Nabi mindahkeun ilmu tina wahyu kana alam huruf kuari urang ge nyadap ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng uswatun hasanah makin deket ka Kangjeng Nabi makin loba urang nyadap ilmu ti Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat engke urang menang ilmu laduni mah lobakeun maca sholawat bae ge engke ge jujul ilmu teh teu karasa ku urang pokona mah bakalna ku Gusti Allah dibere ilma ma'alam ya man amila bima alima allamahullahu ilma ma'alam ya ngamalkeun kana ilmuna bakal dibere ilmu nu nyana can nyaho laduni berarti lamun ngandelkeun urang teh ngaji di guru ngandelkeun urang mutolaah sakumaha sih lobana moal bisa tapi ketika urang dibere ilmu laduni ku Gusti Allah tinggal nyomotan trot atau gugus ya Allah diberean tek nyaho kana salah na batur salah eta geuna teh salah padahal urang can ngaji can nyaho can nyaho na laduni nyaho urang boro-boro eta cacak-cacak nu ikhlas jeung nu teu ikhlas ka nyahoan ieu kiai lain deui mah ceramahna berarti aya muatan ieu kajian gugumah ge muatan pilkada ka nyahoan ieu muatan partai ka nyahoan ieu muatan organisasi ka nyahoan yang muatan ria ya atuh kanyahoan bae di mana eta hese nyaritakeunana teh mah kos kitu mah sebab laduni yo laduni nah iyalah Kangjeng Nabi nu mantak di ngaranan kolam wajah tasmiyahna sakumaha kolam sok mindahkeun ilmu Kangjeng Nabi ge mindahkeun ilmu
di alam nu urang teu apal wahyu sumpingna ka Kangjeng Nabi wallahu alam kumaha tetapi dipindahkeun ka alam huruf wari ieu hasil Kangjeng Nabi Quran hadis wacan ku kumaha ge Imam Syafi'i ngarang al-um jeung berbagai kitab eta ilmu ti Kangjeng Nabi Imam Malik atuh ti Kangjeng Nabi Imam Hanafi atuh ti Kangjeng Nabi Imam Ahmad atuh ti Kangjeng Nabi wobe di Kangjeng Nabi kunaon atuh urang teu daek dedeketan ka Kangjeng Nabi ilmu aya di Kangjeng Nabi urangna jauh ka Kangjeng Nabi moal bisa sok deketan Kangjeng Nabi gerage bakal dibere ilmu urang langsung ku Kangjeng Nabi eta nu ngarang burdah emang kumaha gitu nyana ngarang magol deui nyana ngarang magol deui geus aya di jero hate jeung di dieu dikarang ku nyana magol deui ya Allah ya Rabb artina magol deui teh loba jasa ilmu nu hendeuk dikaluarkeun ku nyana tetapi ketika ditulis teu berdaya hiji kempleng setruk nyanana keur setruk hese nulisna sedengkeun ilmu loba jasa di dieu ngimpi satu saat kapendak sareng Kangjeng Nabi ya Allah assalamualaikum Kangjeng salam kek cakene ieu saha kasepan ana Muhammad bin Abdullah wow tangkep punyana langsung silih tangkep ditangkep ku Kangjeng Nabi diusap nu kemplengna belaka tuh set cak Kangjeng Nabi teruskeun nulisna langsung hudang jag sehat bae langsung Masya Allah langsung sujud syukur harita kene beut wah raja setan nu ngarang burdah eta lain lalagan aji pendi kamari ieu batuk terus bae punya obatan ngimpi ka panggijeng juri ya Allah udang es beuki parah ngimpi lain ka panggijeng Kangjeng Nabi jeung juri itu jauh ku sebabnya nana carang maca sholawat aya maca sholawat muludan kudu berkatan oh baca sholawat mah embat nya ge Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayk orenganan di jerona mah berkat atuh mal beres baca sholawat ku situ mal beres sanajan kutub robani ge mal beres oh macana mah hebat kutub robani orang di jerona mah berkat awal beres tuh deketan Kangjeng bakal dibere ilmu nah langsungnya nanjin maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairul khalqi kullihim min tazakuri jiran midhi salami mazadada manjara min muqlatin bidami boga syarat 10 hiji kudu boga wudu macana 2 kudu dinazamkeun make bahar basit sapilun fa'ilun musafilun fa'ilun sapilun fa'ilun musafilun fa'ilun katilu kudu dinazamkeun kaopat kudu nyaho hartina kalima kudu diijazahkeun ti guru kagenep hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat jeung nu ngarangna katujuh hadiah heula ka guru urang nu ngaijazahkeunana kagenep kadalapan kudu macana bari itu naon sila atawa nangtung ulah bari ngedeng syarat aya syarat karak lamun 10 syarat eta dipenuhi dibaca ku urang geus berkaromah ujian lamun geus berkaromah sekecap nyata hayang naon ya Allah ya Rabbi abdi hayang apansa ujianna harita kene katabraknya na ku apansa aduh ya Allah ya Rabbi eta lain lalagan eta Syekh Khuriyuti anu nyarahan itu naon burdah ngimpi deui bae disarahan Imam Khuriyuti eta teh nyarahan teh sambarangan cek nyana ieu lamun teu disarahan moal kaharti sebab ieu bahasa wali jeung bahasana teu kaluar tina majaz kinayah jeung tasbih
majas kidayah jeung tasbih duh mun dibaca ku jelema bodoh hese amat syarahan kunyana hiji-hiji kalimat terus pamaksudana jeung hikmah-hikmahna eta bisa kos kitu kumaha nyana maca sholawat heula teu eureun-eureun ka Kangjeng Nabi sadetik teu eureun maca sholawat terus baca sholawat ngimpi ka pendak sareng Kangjeng aya naon maneh boga maksudna kula hayang ngajelaskeun ieu burda aju geus aya di dieu maksudna nama tapi hiji kula asana berat amat jeung hayang izin we ti Kangjeng Nabi can apal eta teh sugan teh lain Kangjeng begitu cuk cekna kok ieu beda amat jelema seungit ngahiliwir nya hebat be hebatna pohara barang cekna teruskeun didoakeun diizinan nanya Kangjeng wah rangkulannya karak diteruskeun ngararimpi kabeh jeung Kangjeng Nabi kula boga babaturan waktu di pondok hebat jasa hebat geus segala rupana hebat cawadin datang ka guru ge guru menta mangmotolahakeun kitab tah kadinya pangmotolahakeun hasilan ke kamamakeun ka dieu di samping teh kaburu aya maksud masalah nomor kedua nyoba bae di mutolah kunyana ya Allah ku hebat-hebat waktu di pondok babaturan kula kunaon eta bisa kos kitu nyana teh eureun-eureun maca sholawat pas malam Jumat sare reup efek jol Kangjeng cak Kangjeng dibere cai dia inum diinum kunyana lak-lak ti Kangjeng Nabi seep gelas set udah kararasakeun keneh montok ilmuna pohara jasa lain lalagaan eta ngararimpi cenah batur ngimpi ai kiai ulah sok nanya aing sok juga aing bae sih bongan sentimen deh sih mah aduh atuh kula nya loba ngimpi mah atuh loba tuh aja pengen mah kok aja pian bae pannya nama nya sentimen nya nama emang asal kula ngimpi bagus nya nama ti lo ka bawah heran pernah ngimpi ka panggih seorang wali nya nama teu aja ka panggih deui jeung nya eueuh can orang bae ka panggih jeung wali jeung ulama nya aya can orang berarti wallahu alam tah mapangjabarkeun bae pokona aduh lamun kitu mau naik ka gunung jeung nya bener pernah ragag nyana nu ragag kula mah teu nah ieu Kangjeng wajah tasmiyah nu bantah Kangjeng di ngaranan kolom lantaran Kangjeng ngalih-ngalihkeun ilmu tina alam lu urang teu hafal ka alam huruf kuari urang jadi hafal ieu teh berkat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Syafi'i moal bisa ngarang lamun lain dedeukeutan ka Kangjeng Imam Malik moal bisa ngarang lamun lain dedeukeutan ka Kangjeng wali-wali moal bisa ngajabarkeun tentang ilmu katauhidan lamun lain di Kangjeng kuabe ti Kangjeng lamun Syekh Rajab ngimpi jeung Kangjeng sering lamun Syekh Aziz baheula ngimpi jeung Kangjeng orang Amerika Habib Lutfi geus ngimpi jeung Kangjeng sababaraha wali-wali Allah eta teh kan berhikmah ngimpi jeung Kangjeng mah lain lalagaan mawa keyakinan mawa kitu keberanian mawa percaya diri mun urang ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh nu mentak ge asal akur ucap jeung pagawean jeung qalbu jeung ilmu bakal ngimpi jeung Kangjeng bakal lamun urang masih kene areget di jero hate moal waka kula baheula pernah nanya ka almarhum Mbah eta si ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi ngan Kangjeng jauh jasa jauh Kangjengna di ditu ribuan jelema leutik kadeuleuna belakatu Sina Abu Bakar belakatu Sina Utsman teu kadeuleun jauh jasa kunaon sih siana loba dosa geus bae teu ngomong deui aing jeung dikitukeun sia loba dosa jadi jarak jeung Kangjeng Nabi jauh jasa sudah kadeuleun sok geura beresan dosa sia bakal kadeuleu ge
urang deket ka Kangjeng kumaha diri urang kebersihanana jeung kasepna Kangjeng sungit ka Kangjeng kumaha kebersihan urang sia lamun kadeuleu sakitu ge bagus dibere ngimpi cenah tah ngan jauh jasa teu kadeulana naon siana gede dosa geus aing teu ngomong-ngomong deui carita sugan teu dosa noreng loba ese jeung Kangjeng mah tapi lamun urang ngimpi ka panghijung bangsa nu kararitu tah kumaha jeung Kangjeng moal kapopohokeun salilana jeung jadi isin mun besi dicarekan ku Kangjeng isin besi ditegor ku Kangjeng isin akibatna urang loba maca sholawat asa hadir Kangjengna loba maca Quran asa hadir Kangjeng Nabina urang malantaran atuh tilok ngimpi jeung can pernah ngimpi atuh biasa bae aya urang mah maca sholawat lamun loba jelema maca Quran bengis maca Quran lagi lamun diondang muludan nah itu dong orang mah teu Kangjeng Nabi teh mindah-mindahkeun ilmu ti Gusti ka Kangjeng ti Kangjeng ka umatna Masya Allah nu mantak Kangjeng di ngaranan kolam sebab mindah-mindahkeun ilmu jadi paruhul Muhammadiyyu wallahu a'lam